Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha baraya dararamang sararehat keluarga di Barumi dararamang tos armam oge. Mudah-mudahan orang sararea sing dipasihan kesehatan ku Gusti Allahnya. Seperti biasa di video ieu sim kuring bade masihan terang tentang jampe dagang. Nah, kangge anu arusaha anu sok daragang bilih bade dicobian jampena sok mangga dicobian, tapi sata acan lanjut karena jampe dagangna sim kuring nyuhunkeun di subscribe lah channel ieu nya. Sok di handap video ieu aya tulisan subscribe, sok dipencet lah tombol subscribe na. Ya lamun atos atur nuhun kanu atos nge-subscribe. Mudah-mudahan video ieu nyanda kaberkahan sareng kamangfaatannya kangge urang sararea. Nah, bilih bade diserat sok siapkeun balpen jeung kertasna, sok dangukeun. Ieu jampe dagang. Iteuk aing iteuk hanga, maung kuru datang nyuuh, nya hanga meunang ngahaja, badak galak datang deupa, orai lalaki datang numpi, reup bungkeum sajagat kabeh. Eta teh jampe dagang anu kapungkur meureun ku sepuh hareupeun urang sok diangge kangge arusahanya. Da sim kuring mah mung tiasa masihan terang sareng ngingetan ameh jampe ieu teh henteu leungit ditelan ku zamannya. Mun sakitu video ayeuna sim kuring ngahaturkeun nuhun deui kanu atos nge-subscribe, bilih aya komenan sok dikomen. Lamun resep kana videona sok di like videona. Lamun bade dibagikeun sok mangga wae bagikeun we, sebarkeun nya. Hatur nuhun. Pesan terakhir ti sim kuring tong hilap kana sodaqoh nya. Sodaqoh we arek sabaraha wae ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.